anak ibu nu gelis pundena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Ujang Nyai incu aki di mana wae ayana aturan kasadayana wilujeng patepang deui sareng aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Danget ieu sakumaha biasa aki bade neraskeun hanca carios wasiat indung anu kantos katunda. Dina bagian ka-10 harita teh nyaritakeun mulyana anu keur ngalalana di satengahing perjalanan mulyana kapegat peuting tuluy neangan tempat pikeun neureureuh. Kumaha lalampahan mulyana salajengna sumangga nyangakeun dongeng wasiat indung bagian anu ka-11 wilujeng ngadangukeun. Ujang Nyai urang teraskeun hanca anu katunda teh nya. Reup peuting mulyana neangan tempat pikeun reureuh. Teu ieuh pipilih padu iuh asal merenah. Tina ku banget kacape reup sare. Poho kana lapar jeung lungsena awak. Isukna beral deui lumampah. Kitu jeung kitu we saban poe. Akhirna jog anjog ka hiji dayeuh. Dina hiji mangsa mulyana nenjo anu ngaliwat di jalan. Pakeanana ginding ngajingjing tas hideung ti kajauhan oge geus matak panasaran. Da asa apa kana dadeganana barang geus deukeut beuki sidik keurutan beungeutna teu jauh jeung lanceukna. Ngan teu wani nanya da bisi nyalahan. Kawantu sok aya jalma anu beungeutna sarimbag. Komo ieu mah di hiji tempat anu kakara kasaba ku manehna. Jiga Kang Asdun gerentes hate mulyana bari terus neuteup kanu ngaliwat. Nu diteuteup geus jauh. Tapi hate mulyana kalah tambah panasaran. Kalayan teu panjang mikir, geuwat lempang gagancangan nuturkeun eta jalma. Rek dipaluruh di mana imahna. Tetela teu jauh ti dinya. Eta jalma mengkol ka hiji imah anu agreng. Mulyana nyerangkeun ti kajauhan. Sanggeus eta jalma unggah ka imahna, mulyana diuk sisi jalan bari mikir. Nun Gusti, ieu kajadian teh mugia sing jadi cukang lantaran kana patepangna abdi sareng pun lanceuk. Kitu gerentes hate mulyana. Sabab sabada nenjo jalma anu sarimbag jeung lanceukna teh hatena jadi teger tur gede hate sarta gede harepan bisa tepung jeung dulurna. Sakapeung aya niat rek asup ka pakarangan, rek lah-lahan nepungan. Tapi barang dipikir deui sok sieun nyalahan bisi matak goreng balukarna. Tungtungna cicing bari nungguan kasempetan sugan we aya jalan sejen anu leuwih alus. Ngan mulyana geus panceg paniatan moal incah jauh lamun can meunang kacindekan. Nah saha eta jalma teh anu saemnyana sabab sareretan jiga sarimbag jeung lanceukna. Isukna ka imah eta teh aya nu datang. Mulyana mani curinghak. Lantaran ieu oge asa apal. Lantaran beungeutna sarimbag jeung karsa. Blus eta jalma teh asup ka imah. Pleng teu bijil-bijil. Mulyana ngagerentes dina hatena. Anu kamari sarimbag jeung Kang Asdun.
nu bieu sarimah jeung Kang Karsa. Jikana bener ieu teh imah dulur aing. Duh Gusti, mun nya teh bagja temen teu rugi katalangsara tahun-tahun oge ari bisa tepung jeung nu jadi dulur mah. Kitu ceuk mulyana dina hatena. Sanyana mulyana teh geus teu sabar hayang geura nepungan lanceukna. Tapi kulantaran can yakin kapaksa nyabar-nyabar maneh. Ngumpulkeun heula bukti sangkan henteu nyalahan. Parang dina hiji mangsa harita teh mulyana diuk handapkeun tangkal kai teu jauh ti imah dulurna. Brai panto muka, terus aya nu bijil duaan. Pakeanana garinding, pangawakanana sehat tur bersih. Mulyana maningal lenyap bakat ku atoh. Da sidik pisan ayeuna mah eta dua jalma teh Asdun jeung Karsa. Bagja temen. Geuning akhirna mah sidik nya ieu dulur aing anu diteangan ti bareto teh. Iraha deui manggih kasempetan hade kawas kieu. Jeung tibatan hese deui mending ayeuna rek ditepungan ku aing. Cek mulyana dina hatena gancang cengkat sarta nyampeurkeun kadua jalma anu karek bijil ti imah teh. Sanggeus deukeut ngomong bangun sono. Sampurasun. Haturan Kang. Ya abdi mulyana. Bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Anu pangheulana di deukeutan teh Karsa. Tapi anu disampeurkeun kalah mundur bari molotot. Haok nyentak. Saha si lain? Culangung teuing. Kang, ieu abdi mulyana. Abdi ti Cihaliwung. Cek mulyana bari nepak dadana. Ari panon neuteuk ka Karsa. Mulyana? Mulyana mana? Barina oge montong ngaganggu. Kami rek init digawe. Halik nyingkah. Cek Karsa. Kalah beuki galak. Meg hate mulyana asa seueul. Kabungah ngadadak sirna. Tapi teu reuntas harepan. Terus ngomong deui, sugan we lanceukna eling ayeuna mah. Kang, ieu teh pun mulyana adi akang. Abdi ti Cihaliwung. Abdi ngahaja neangan akang sejak masihan wartos, mak tos pupus. Karsa, tong diladenan atuh. Jeung ulah galak kanu jajaluk teh. Nanaonan make jeung diajak ngomong sagala. Alungan receh nu kitu mah he. Moal burung nyingkah geura. Cek nu saurang deui nu tayalian iwal ti Asdun teh. Mulyana oge sidikeun naker. Eta dua jalma teh lanceukna. Bener Kang. Poho yeuh. Geus ngomong kitu, Karsa ngodok sakucalana. Lung ngalungkeun receh ka hareupeun mulyana. Leos init dituturkeun ku Asdun. Nenyo kitu mulyana sedih sabab direken tukang jajaluk. Sedengkeun hatena tetep panasaran. Teu tata pasini deui belecet ngudag kanuduan tuluy dihalangan. Karawak suku Karsa dicekel kudua leungeun bari tangga pok ngomong deui. Kang, sing eling. Ya abdi mulyana Kang. Tapi matak sedih jeung nalangsa. Karsa teu ngadenge. Sukuna dikejatkeun sarta sapatuna ngabadug kana gado mulyana. Blak mulyana nangkarak bengkang. Crot Karsa nyiduh bari molotot. Terus lempang gagancangan nuturkeun Asdun anu geus rada anggang. Ujang Nyai,
Geus kitu mah mulyana teh teu hojah deui. Napasna ngahegak, panonna melong kanuduaan. Beuki lila, beuki jauh, les ngiles dina pengkolan. Teu karasa barebayi si panon biji ngalembere kana pipi. Hate mulyana gudawang, nyeri jeung peurih, alah batan digerihan ku hinis. Gusti, naha naon dosa abdi? Da asana mah abdi teh teu salah nenyo. Eta teh bener Kang Asdun jeung Kang Karsa. Tapi naha ka abdi teh kalah nyarekan, kalah ngareken tukang jajaluk. Gerentes hate mulyana terus cengkat lalaunan. Walikatna karasa nyeri. Da tadi nenggel pisan kana batu basa labuh. Tapi teu dipirosea. Peurihna hate leuwih ngajeletit batan nyerina walikat anu ngadupak batu. Sanggeus dipikir dibulak-balik, akhirna mulyana boga kacindekan. Moal deui-deui ngadeuketan lanceukna, dabongan geuning kitu kaayaanana. Ngan aya rasa reueus nyelak dina hatena, sabab geus kaciri lanceukna anu duaan teh hirupna senang. Kabuktianana boga imah anu sakitu agrengna. Mata kitu oge meureun kahirupanana maju sarta aya dina kabagjaan. Geus kitu mah mulyana ngoloyong deui, lempang nuturkeun indung suku. Hiji harpanana sirna, anu jadi dulur geus teu bisa dipuntangan, sabab boro-boro nulungan, ngaku ge henteu. Tapi aya keneh harepan, sugan we Allah nu Maha Kawasa masihan pijalaneun hirup anu halal. Sanggeus lumampah kira-kira sajam lilana, awak mulyana karasa deui lungse. Gek diuk di emper toko anu rada sepi, panonna ngawaskeun jalma anu lalar liwat. Lila-lila jol aya budak leutik nyamperkeun ka hiji jalma anu keur nangtung di sisi jalan. Teu kadenge gunem caturna mah. Ngan anu kaciri teh eta jalma mikeun duit sarta narima barang ti budak. Nenjo kajadian kitu, utek mulyana muter neangan akal. Cek pikirna, lamun hayang menang duit kudu usaha. Salah sahiji carana nyaeta dagang. Ari dagang teh kudu aya barang daganganana anu bisa dijual. Ari manehna boga naon, teu boga nanaon, baju nu dipake oge geus ruksak, atuh bingung mulyana teh. Moal nya eleh ku budak leutik, gerentesna deui. Teu oleh mikir neangan akal, sangkan boga jalan kahirupan. Da geus puguh ngandalkeun piwelas batur mah hese. Jelema teh teu kabeh sadar. Kamanehna lain karunya anu aya kalah ijid jeung disangka anu gelo. Keur anteng mikir, ras deui inget kana papatah aki asik asa nongtoreng keneh dina ceulina. Eta wasiat bawa omat ulah rek dimomorekeun, ulah nilik lahiriahna, sing inget kana kanyaah indung, sanajan wujudna ukur tulisan, tapi pikeun hidup mah kacida gede ajenna. Mugia sing jadi cukang lantaran kana tinemuna jeung kabagjaan, kabagjaan dunya jeung akhirat pikeun hidup. Korejat mulyana cengkat, terus cupu capa kana saku calana kosong, gap deui kana saku baju kosong, terus ngahuleng
nginget-nginget wasiat indungna teh. Lila-lila nyeh seudi sorangan aya pokna. Kusiwel ngabijilkeun bungkusan leutik anu ditalian kana kolor. Plastikna dilaan, gorehel kertas saceuwir anu dipintel-pintel. Najan minang kahujanan oge teu ruksak da buni. Barang dibuka, ukur tulisan. Kumulyana diilo, tarangna rada kerung, tapi terus unggut-unggutan. Moal nyaeleh ku budak. Aing oge kudu usaha. Teu boga dagangan mah. Naon salah namun ieu wasiat urang tawarkeun, sugan we aya nu meuli. Nya urang dagangkeun. Mulyana panceg paniatanana. Wasiat indungna rek ditawarkeun sugan aya nu daekeun meuli. Memang teu ilahar. Tapi dengan eta-etana harta manehna anu bisa didagangkeun. Geus kitu mah jung nangtung, singkil, sarta mancegkeun niat seja ikhtiar neangan rahmat Gusti Allah. Ret ka hiji jalma anu nangtung di sisi jalan. Kumanehna disampeurkeun hok nyarita. Punten juragan, manawi bade ngagaleuh wasiat, bari ditembongkeun kalayam sopan. Ujang Nyai hanjaka pisan, waktosna parantos seet. Atuh kumaha nasib mulyana salajengna, kumaha sikep jalma-jalma anu ditawaran wasiat ku mulyana. Antos waleranana nya dina carios wasiat indung bagian anu ka-12. Rupina sakitu heula anu kapihatur, hapunten anu kasuhun tina samudayaning kakiranganana. Permios Cag.